Oh tidak, ampun Cemuna. Enggeus lah Cemuna angel ngalayanan Mang Juned mah. Ayo atuh. Eta Cemuna udah kamana babari mau pengebuk bae. Coba disamperan lah. Cemuna udah kamana? Biasa ngontral-ngontral Santi Junior. Oh benar tadi ke aya santri nu ngalamun bae. Saha? Ta santri anyar nu kamari karak datang teh. Oh, anu lehwan bae teh. Oh benar persis sok ngumpul sagala. Ayo urang teu kenaon coba kuari. Hayu geh. Itu tete-tete santri mau kemana ya? Oh itu mah Teh Munah sama Teh Neneng. Bari Upin bari nyampe salam. Assalamualaikum tete-tete. Waalaikumsalam Jang Alpin jeung Jang Rio. Aya naon Jang Alpin? Iya teh aya nu atur salam. Saha Jang Alpin? Kang Asli jeung Kang Lepet. Oh waalaikumsalam. Hatur nuhun. Oh muhun teh sami-sami. Hei, bener naon eta Munah jeung eta Rio. Buah-buah mah kerjanggian ya. Wah, perlu diangkeun ya. Yuk kernaon kita kudu rumpul. Iya Mang Juned ngampijakeun atur salam. Kita sekarang salam saya. Tanyakeun we ka Teh Munah. Wah. Naon sih Mang Juned ulah macam-macam ye. Oh tidak, ampun Cemuna. Enggeus lah Cemuna angel ngalayanan Mang Juned mah. Hayu atuh. Ulah poho Mang Asri. Bawa mah lain keur hafalan ieu. Hayu urang tong kaluhur. Elena pangdengekeun ya talaran kami. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta jurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'aluna yawma idin anin na'im. Cah, karak mah kitu. Tete senior. Kawannya saparona deui pan teu hafalan bareng. Itu di jero keur ngalamun. Waduh, ngalamunan naon ieu? Hayu teh nenek orang sabatan. Hayu atuh. Kita kunaonnya kami mah hafalana leungit bae. Atuh puguh aya nu dipikirkeun meureun.
Oh, mulanya mikiran sakit tuh Dwi. Biasalah pujaan hati. Wih, medang jadi pujaan hati. Waduh, karena naon iya lain hafalan malah ngomong kenal laki. Waduh, karena naon iya. Ih, ayah teteh senior. Iya ge keur hafalan. Naon nu dihafalkeun? Tah Dwi ngapalkeun cinta. Bohong dik teh. Keur hafalan mah ulah mikiran laki. Engkena hafalanna laleungit. Aju kumaha tuh teh? Perbanyaklah berudu dan istighfar. Oh. Emang teteh-teteh senior tentang mikiran lalaki. Kami mah tilok mikiran lalaki, tapi lalaki nu mikiran kami. Wow, amazing. Geus ayeuna mah geura ngalaudu, geura lanjutkeun deui hafalan Al-Qur'ana. Kamu teteh puntennya. Hep, hayo. Ih, naon sih? Good doang, good. Good. Ulang. Teteh sedih. Waduh, karena naon ieu? Ih, ayah kena. Ih. Itu yang tak good gitu.